dengan kamana deui nya ieu bakal jeung kobong. Geus kaboganan naon ayeuna ieu. Tugan we nya aya jalan aya jeung bakal dikobong. Sugan we hayang milih nya gimana deh. Si gendut kenalnya galau. Kunaon Dut? Ieu aing beukeul jeung dikobong ieu ayeuna ieu. Dut, buka bekal. Kebeneran. Soalnya aing kudu kacang Dut ieu nu kuat aing. Engke kibe Dut, pona bekal mah aman pona mah. Kumaha dek? Kacang mana? Serius ya? Gawean ayeuna oge ya. Lumayan jeung bekal dikobong. Pokoknya mah asli aing tengah bohong Dut. Tuh, Dut, kacangna tuh. Tuh. Kacangna seutik kitu. Amun dialah aing menang bagian teu. Pokoknya mah Dut, soal bagian mah. Ulah sieun pokoknya mah aman. Jeung si ieu mah ieu tah nu kolot puing pokona mah. Oke, guys. Oh iya lain. Eta Dut bener mana di pan eta doang setengah kacang lagi. Gas lah pokona mah langsung. Eta. Ih anjing bener bae pan dia ala asli. Dia ala anjing. Wah, lain kacang bae. Cing, kacang bapak aing diala. Saha eta? Hei, Man. Keur naon sia? Iya kita panen kacang ya kun babaturan. Saha sia nu ditap panen kacang? Wawanianan pan ieu teh kacang bapak dewek ieu teh. Pan urang teh nyaho mang ieu teh di ku babaturan urang cenah nu manehna. Geus segera balik ka ditu. Kacang bapak dewek iman ala-ala bae. Kacang si ala di bae. Koplok dah setanya. Aing bener-bener butuh jeung dikobong ayeuna kakak. Ditipu aing keun siap aing.